Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sampurasun. Sunggiring puji sinarang syukur kasanggakeun ka Gusti anu Maha Suci. Kalayan widi mantena urang tiasa riung mungpulung pamprok jeung teu hilap shalawat miwah salam salawasna kasanggakeun kajunjungan ka urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap kasanggakeun ka para sahabatna sareng keluargana, dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipikahormat sareng Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipikahormat sarta rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikahormat. Satacana hatur nuhunkeun ka panitia acara anu parantos masihan waktu sareng kesempatan sim kuring Raden Ibrahim. Ngadag ieu tempat saja ngadugikeun biantara anu jejerna peran buku salaku jendela dunia. Hadirin sadaya anu dipikahormat dina kesempatan ieu abdi bade nepikeun biantara ngeunaan peran buku salaku jendela dunia. Buku mangrupa sumber ilmu anu kacida pentingna dina kahirupan urang. Ku maca buku urang tiasa menang rupa-rupa pangawaruh boh ngeunaan pendidikan budaya sejarah ilmu pangawaruh nepi kahirupan sosial. Buku disebut salaku jendela dunia sabab nu maca buku urang tiasa terang kaayaan dunia luar sanajan urang teu indet ka eta tempat. Tina buku urang tiasa diajar ngeunaan negara sejen tokoh-tokoh penting jeung rupa-rupa kajadian anu di dunia. Di zaman ayeuna minat maca di kalangan remaja masih keneh kurang. Loba remaja leuwih resep main gawai tibatan maca buku. Kukituna orang kedah ngabiasakeun maca buku unggal poe boh buku sejen anu aya mangpaatna. Kukituna tiasa dicindekeun yen buku miboga peran anu kacida pentingna salaku jendela dunia sabab tiasa muka wawasan sareng nambahan ilmu pangawaruh urang. Sakitu anu tiasa urang nepikeun dina diantara ieu mugi tiasa janten motivasi pikeun urang sadayana supaya leuwih resep maca bukuna. Upami dina nepikeun biantara ieu aya kecapan anu kirang merenah atanapi aya kalapatan, abdi nyuhunkeun hapunten anu sakitu legana. Mugia urang sadayana janten generasi anu rajin maca seueur ilmu tiasa ngahontal cita-cita anu dipikahayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.